أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al karamil. Artinya urang teh sabenerna mah sering kali dek dibinasa tapi terjadi saha eta anu ngahalangan lamun lain nu bogana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro masalah kos kitu masalah ieu bae ge urang naik mobil, sa mobil rejeung, mobil cilaka tapi ternyata di jero kadang-kadang aya nu salamet saha nu nyalametkeun lamun lain Gusti Allah Subhanahu wa taala. Naik motor boncengan, bluk nabrak kontainer. Pae kabeh teu aneh nu ngaboncengna bae teu naon eta nu paehna mah nu nyetir doang make aneh sagala. Atuh disalametkeun ku Gusti Allah. Naik motor blok. Nu paehna cenah anu dibonceng doang, nu nyetir mah ngan lecet bang seutik. Kumaha meureun eta? Ih, atuh teh urusan Allah Subhanahu wa taala. Baheula kapal anu ka Indonesia teh tahun sabaraha eta di Dubai, ragag 450 maut kabeh. Hanya bayi anu lahir di Mekah hirup nang saha nyalametkeun. Kabeh ge inting-intingan. Tuh atau mobil bus di Tasikmalaya menuju Jakarta, di Garut pas Limbangan limpang ka handap 12 meter paraeh kabeh ngan aya santri doang sorangan hirup geus kaluar di sawah keur kieu bebas baca tabarakalladzi biadil mulku mitrati wa bi'ali badamu takidi minum musara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wallahu a'lamu bimuradihi. Eling-eling wong akeh kang pada ngimankeun ya lazina kabeh ulkuru pada eling sira kabeh ni'matallahi ing nikmat Allah alaikum ing atase sira kabeh ilham qaum waktu neja sapa kaum Quraisyun utawi kaum iku kaum Quraisy ayyabsutu saking yentah atau ing yentah ngadawakeun ya kaum ya mutu tegese ngadawakeun ya kaum ilaikum maring sira kabeh ing tirang-tirang tangane kaum lias kiku bihim derpon yentah ngabongohan atau ngarusak ngabongohan iya kaum kalawan sira kabeh
Fakaffa aydiyahum maka nyegah ya Allah ing pirang-pirang tangan kaum angkum saking sira kabeh wa asamakum mimma aradu bikum tegese ngaraksa ya Allah kum ing sira kabeh saking barang kang ngarepkeun ya Allah ya kaum bikum kalawan sira kabeh wattaqullah lan pada wedi sira kabeh lan pada taqwa sira kabeh ing Allah wa 'alallah lan ingat Allah belaka fal yatawakkalul mu'minun maka becik tatagenan sapa wong kang mukmin kabeh sapa wong kang mukmin kabeh ayat ieu masih keneh nuluykeun kamari tentang pemberian nikmat ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang kudu inget karena nikmat-nikmat anu dibere ku Gusti Allah ka urang. Hiji nikmat ijad dieuweuh ka diayakeun. Eta hiji nikmat anu luar biasa. Saenggeusna ijad urang dibere nikmat itu ku Gusti Allah nikmat pengurusan diurus ku Gusti Allah urang teh nikmat imdad disebutna pengurusan Allah dileutik keneh urang dihirupkeun ku Gusti Allah disusuan ku indung urang zahir nama bapakna atuh usaha zahir nama datang ka bisa kokorondangan eta kokorondangan teh untung urang teu ngagebrus ka haus lamun lain diraksa ku Gusti Allah atuh urang kokorondangan teh ka mana kahayang urang tapi dijaga ku Allah datang kaleng-oleng datang ke gede terus kabelah dina karasa nikmat bisa ningali dunia kadeuleu sabelah karasa ku urang kadenge melalui ceuli ka ambeul sesengitan babauan ambean ku ieu karasa kuleta rasa berbagai rasa kacekel ku leungeun kemudian kalengkah ku suku malah bisa ngising bisa hidup bisa kilih bisa segala rupa eta kabeh nikmat menang ti Gusti Allah Subhanahu wa taala dibere ngeunah dahar ku Allah dibere ngeunah nginum datang ka embung pepegatan jeung dahar titah puasa ge embung teu kuat kumbung-bung na pepegatan jeung dahar teh jeung nginum geus menyatu jasa Masya Allah eta teh kanikmatan anu luar biasa keun penting berniatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kabelah dieuna dibere nikmat hidayah beuh ieu luar biasa bayangkeun ku urang Allah mere hidayah iman Islam ku ayana hidayah eta urang di akhirat bakal diberikan nikmatan anu hakiki yakni surga Allah Subhanahu wa taala eta lain nang urang hidayah lain nang kiai lain nang wali lain nang sahabat lain meunang Kangjeng Nabi hidayah mah langsung nu merena nu bogaana Allah Subhanahu wa taala urang lamun inget kadinya Masya Allah teu kudu hese-hese artina teu kudu hese-hese nemah bae urang lobana kafir ge jate dibere hidayah ieu teh mah ku Gusti Allah lobas kumalandang di Indonesia khususna ku ari eta teh jelema-jelema nu teu dibere hidayah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala jauh nu bisa mere hidayah Zainuddin MZ ngabacokak bae ge nyana tah naon kitu ngaranna caramah moal bisaeun mere hidayah kiai-kiai nu sejenna dakwah teu bisa mere hidayah
Teu bisa. Mantak kiai aya pengajian, tatanggana Kristen atuh masing-masing bae. Lantaran hidayah. Lain nu manusia langsung nu Allah Subhanahu wa taala. Tanu mantak urang mah kuari geus dibere hidayah ku Allah, masyaallah lain nikmat. Naon leutik nikmat pang gede-gede. Geus sajaritakeunana nikmat hidayah mah lantaran eta mah anu ngalangsungkeun hirup urang di alam anu indah luar biasa. Mantak kuari urang tinggal bersyukur ka Gusti Allah lantaran geus dibere hidayah ku Gusti Allah, tinggal urang ngalaksanakeun perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di perangan kuku mah itu diberi hidayah mah tuntut. Perang kajenting paeh kafir teh tetep ae mempertahankeun Katolikna, mempertahankeun Kristenna, mempertahankeun Protestanna, mempertahankeun Hinduna, Budana. Emang ti dituna ku Allah bakal jadi beuleuh neraka tah. Datang ka di perangan kuku mah tetep ae mempertahankan kakufuranana. Emang geus disadiakeun nyana bakal jadi panghuru neraka jahanam. Moal bisa kukumaha kajen kukumaha. Tapi lamun dibere hidayah mah kakarakeun doang. Aya Kristen nyaba ka imah kiai ngobrol. Teu dakwah teu naon, kiai mangan ngobrol doang. Balik di imah kiai nyana kunaon tuh hayang asup Islam. Tah eta teh hidayah mah kos kitu tah kos kitu hidayah. Aya nu ku sebab neuleuh kiai, aya anu sebab neuleuh kitu tokoh masyarakat, aya nu sebab maca buku, eta mah sabab-sabab bungkul. Perjalanan nyana endeuh dibere hidayah ku Gusti Allah. Nah, aya dibere hidayah mah babari bae teu kudu perang, teu kudu didakwahan, deuk dibere hidayah mah asup Islam. Di tengah-tengah kota London, nu sakitu luar biasa, Cat Stephen masuk Islam. Di tengah-tengah Amerika, di tengah-tengah kota Amerika anu luar biasa, lain saeutik anu asup Islam. Loba jasa di Perancis anu asup Islam, loba jasa. Akibatnya namajaan buku. Sanggeus namajaan buku dibanding-banding. Sanggeus dibanding-banding dideuleuh kunyana kumata. Jorojo ya yang asup Islam, asup Islam. Muhammad Ali urang mana? Urang Amerika tapi ini asup Islam. Ai eta nu kamari petinju nu hebat teh saha ngaranna? Saha ngaranna? Dasar bangsana meureun. Masyaallah. Gusti Allah. Lady Day asup Islam dan lain sebagainya. Oh, masih mohon gitu ngaranna ribuan dan jutaan manusia nu asup Islam tanpa diperang. Akibat dari perang Irak Amerika, loba nu asup Islam tentara Amerika. Balik ka negrina asup Islam. Lain saeutik teh. Masyaallah. Ieu teh hidayah teh pas kitu hidayah. Sabalikna aya anu nyana lahir di Indonesia nu mayoritas Islam, bahkan hirup di lingkungan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Atuh kunaon nyana kakarake gaul sampai 2 poin jeung kafir asup Kristen. Dicabut hidayahna ku Gusti Allah, naudzubillah min zalik. Loba jasa bahkan aya anak kiai, naudzubillah summa naudzubillah min zalik. Dicabut hidayahna ku Gusti Allah, kakarak anak kiai, cacakan anak nabi ge aya anu dicabut hidayahna Kanan. Tepantang dulu Gusti Allah mah pamajikan Nabi, pamajikan Kanjeng Nabi Lut, cabut hidayahna. Eta mah urusan Allah hidayah mah nu mantak Kanjeng Nabi cerik pamanna ketika sakarat supaya asup Islam. Meronta Kanjeng Nabi ngadoakan ka Gusti Allah. Ieu mah pan mamangku anjeun Abu Thalib Gusti nu urusan abdi. Cerik ngadoa ka Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Cak Allah, innaka hai anjeun Muhammad la tahdi moal bisa mere hidayah anjeun mah. Walakinnallaha. Tapi nu mere hidayah mah Allah. Man ahbabta jelema nu dipake ka cinta ku anjeun lantaran urusan anjeun, lantaran ngabela anjeun, tetep urusan hidayah mah aing cak Allah. Mahal jasa hidayah. Mahal, teu bisa didoakeun ku Kangjeng Nabi. Mamang serangan, Masya Allah.
Matak itu hidayah mah lain bantrak-bantrakeun temen nikmat gede-gede teu bisa diukur ku nanaon. Urang tinggal muji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Sing hade besi coplok ge hidayah urang. Sakedeung deui ngalengkah ka alam kubur besi coplok tah hidayah urang. Sing hade lah ieu teh tinggal salengkaheun deui. Komo nu geus wisan mataman. Setengah lengkah deui tah mah. Sing hade jasa besi coplok tah hidayah. Masya Allah. Pertahankan lain lalagaan cang mun urang mawa teu mawa iman Islam ngerebek di neraka eureun tungtungna coba bayangkeun ku urang bayangkeun dibelem tungtungna ai kitu mah aya target 1000 tahun lain kajeun lain deres aya 1000 tahun kelah aing mah ka surga ieu jadi areng dihudangkeun deui jadi areng deui dihudangkeun deui geus bahkan meureun di neraka ge geus malik ngeunah deui tah meureun ngan aya target aya wates 1000 tahun lantaran aya imanan aya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi lamun eta leungit naudzubillah min zalik geus we di neraka terus we eureuna ka eta dibayangkeun naudzubillah summa naudzubillah min hidayah sing hade ya urang lamun teu dibere hidayah moal daek ngaji ka dieu. Moal itu pengembangan hidayah cek batin orang teh ngaji hakikatna mana Allah ngaji sia ka ditu istiqomahkeun ngadahar uduk hayu menang Allah eta insyaallah ngalanggan sueuhan kena jeung tukang uduk daripada jeung kiai kahajeun buktina kapanggih di jalan ka tukang uduk tas di mana tas di emang saya tak tukang uduk di Cilongok ya. Giliran kiai na liwat eta saya tak nyaho teu nyaho da imah masyaallah masalah emang datang ka dinya teu karek datang ka dinya teu di akhiratna geng kayak kitu bakalna itu saya tuh jadi nggak tahu au geus bae masing-masing bae ya, udah dusuk kadar uduk. Nih hidayah mahal ya. Pertahankan. Jadidu imanakum bila ilaha il. Perbaharui iman orang. Abeh bagus deh. Kulobakeun maca la ilaha il. Allah ulah minimal manda salat 3 kali mah baca bae. Sanajan kurang cepat dek kondangan baca baik 3 kali mah begitu ya hidayah nikmat para tayeuna nikmat dijagaan ku Gusti Allah ieu urang teh pan sare coba lamun aya orai ngolosot bener bener nyaho saha nu ngajagaan eta saha nu ngajagaan urang mending asarena di kamar mah sarena misalnya ayeuna mah kitu di imah pan kadang-kadang aya nu sare handapeun tangkal buah aya nu sare teh di hareup aya nu sare teh di palataran tah eta boro-boro orai kalabang eta sireum ge nu nyocok saha tah nu ngajaga eta nikmat anu luar biasa dijagaan ku Gusti Allah walaupun make malaikat aya malaikat urang keur sare teh di dieu teh malaikat jadi satpam nyak paman urang nu mantar sing ade urang di jero kamar ge ulah main bubuka baca malaikat ini itu tahu ingat kadinya tuh izin boro-boro cara bintang film di shooting kemudian bugil-bugilan komo ayeuna mah datang ka nyieun ektilu segala rupa naudzubillah min zalik Indonesia dek jara di naon meureun ya Allah ya Rabbi datang ke kos karang itu datang ke daek kos kitu eta mun ditanyakeun anak saha anak haji teh akibat tadina disakolakeun asam up ka asam a terus kata saya itu ya kos kitu teh bubir ada Gusti Allah ya Allah ya nah ieu aya malaikat eta deuk aya sireum kadinya toel ku malaikat di kadinya aya kalabang kadinya geus ku malaikat dikitu-kitu ke aya kalajengking dikitu-kitu ke
Eta teh kos kitu tadi mat lain leutik-leutik nikmat eta teh dijagaan ku Gusti Allah. Komo sama datang ka Gusti abdi mah hudangkeun jam 2:30 malaikat ditugaskeun ngahudangkeun langkete ku malaikat hudang eta malaikat ngahudangkeun hudang bareng leuleuh jak penting keneh hese cak malaikat ngagawekeun aing sia eta dihudangkeun aya nu 12 bae pan teh dihudangkeun ku malaikat mah 12 bae terus di jam 9 udang-udang jam 9 deui sakumaha bangke sama jadi udangkeun ku malaikat Allah karim teh nu ngutar ngatur aya anu setengah jam doang sare dibere kuat nang saha eta meurang Gusti Allah Subhanahu wa taala kabeh ge hakikat nama meunang Gusti Allah ngan urang can datang ka hakikat katarak datang ka syariat geus main syariat geus nyaritakeun syariat bae syariat nama eta mah sebeuh teuing syariat nama eta mah kurang dahar syariat nama eta mah akibat loba teuing minuman manis mas akibat anu eta padahal geus datang ka hakikat mah leungit sama nu kitu teu main-main kos kitu jelema nu make syariat-syariat kene ahli hakikat mah seri kudu pieunana aya jelema loba cenah teh syariat nama akibat daripada terlalu banyak minum yang manis-manis kan gitu. Ya teu ku hakikat mah teh aku lantaran loba jelema nu minum teh amis jatuh kena kencing manis. Geus bae eueuh kos kitu. Geus ku Allah bae. Tuh, nah ieu ge ayat ini luar biasa. Ayat penjagaan terhadap Kangjeng Nabi khususna umumna terhadap para sahabat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha Kanjeng Nabi berikut bersama para sahabat ketika pulang dari peperangan nusuk disebut tenarna perang Zatir Roko. Urang maca sejarah peperangan Kanjeng Nabi perang ke-7 aya nusuk disebut perang Zatir Roko ngaranna. Setelah pulang peperangan Kanjeng Nabi kemudian istirahat di asfal. Panas anu luar biasa. Ayalah tangkal korma. Kanjeng didinya ngiuhan digantungkeunlah pedang Kanjeng di pangpang tangkal korma. Plek. Aju Kanjeng Nabi nyaran deh bari sila. Paberencai sahabat-sahabat nu sejen neangan jang ngiuhan. Sekelompok belah gitu, sekelompok belah hareup, sekelompok belah tukang, maksudna istirahat ngiuhan. Aya jelema anu keuleun pisan ka Kanjeng Nabi teh dek ngebuluh Kanjeng Nabi ngaranna Ki Gaurus bin Haris. Di kabilah Muharabah. Nah, dipilihkeun bae ku Ki Gaurus. Ieu nu ngaran Muhammad teh. Lelah kadeuna. Enggeus, pokona ku aing peak buluh ku aing sia. Kanjeng Nabi keur tenang we kieu, rada peureum saeutik, maksudna istirahat. Nyana datang belah gigir pas di luhurna aya pedang. Kagarewakeun Kanjeng neuleuh Kanjeng ge neuleukeun Kanjeng Nabi dicokot pedang Kanjeng set terus ka hareupnya na dibuka eta pedang dikupat kapit Muhammad dikasih kieu pedang ya sakumaha jawara cikupa Muhammad Kanjeng Nabi tenang we biasa teh kumaha nyana ge rada kaget neuleuh Kanjeng Nabi teu aya reaksi kumaha geus dikieu-kieu dikupat kapit set Muhammad set Ki Gaurus cicing Kanjeng Nabi mayam lau kami ini kuari saha nu deuk ngahalangan kaulah Kanjeng ieu pedang saya pedang kula geus aya di leungeun saha leungeun anjeun maya si muka mini saha nu bakal ngahalangan nu bakal ngajagaan pedang ieu datang ka sia Muhammad cak Kanjeng Nabi Allah Allah mayang naukan ini saya bakal ngahalang Allah
3 kali eta ngomong mayam nauka Muhammad Allah mayam nauka mini Allah cak Kangjeng Nabi mayam nauka mini Allah eta malaikat Jibril teu kaderan ditepak ku malaikat Jibril leungeunna plek raga atuh pedang raga dicopot ku Kangjeng Nabi mayam nauka Mamat besok itu. Luar biasa. Kangjeng Nabi lamun Allah dek maehan anjeun melalui kula moal aya nu bisa ngahalangan. Kitu Kangjeng Nabi bahasan. Lamun Allah dek maehan anjeun melalui kula moal aya nu bisa ngahalangan. Besok itu anak. Geter-geter. Emang tadi lagi sieun ieu Kangjeng Nabi sieun tama maksakeun tama sebenarnya mah nyaon Kangjeng Nabi teh sakti nyaon Kangjeng Nabi teh istimewa ngan perasaannya nah geus eueuh sahabat jara rauh kabeh ge deuk saha nu ngahalangan lah pasti paek wae ku gerget-gerget nah padahal mah sieun salah teu paek kali eta geus tinggal nojokeun doang tah nojokeun ka Kangjeng Nabi malah mah geus teu kudu dikitu-kitu lah geus teu diagak-agak Mamad sa nu ngahalangan teu kudu kitu langsung beres bahaya tuh lamun deuk mah tapi make ngomong kitu sagala hayang gaya apa hebat jasa kadeleuna malaikat Jibril padahal bagi saya di gigireun na geus kieu we malaikat Jibril tuh Jibril mah ditoel dah trek lu eta kapluk dicokot ku Kangjeng Nabi nah ieulah saha nu ngajagaan saat eta lamun lain Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu riwayat eta kos kitu. Pokhara jasa. Kailah Kangjeng Nabi dijagaan ku Gusti Allah, maka turun ayat ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema-jelema nu ariman Uzkuru pada ingat marane kabeh nikmat Allah kana nikmat Allah tina berbagai nikmat nu geus dibikeun alaikum ka aranjeun kabeh nu patali jeung sabab nuzulna idzam qaumun ketika kaum ngamaksud boga persejaan Quraisyun nyaeta kaum Quraisy ayabsutu aidiakum ayabsutu ilaikum aidiyahum ketika manehanana ieu manjangkeun leungeunna ngarongkongkeun leungeunna dek ngaharu biru dek ngarusak dek ngabinasa dek ngabunuh ka anjeun para sahabat khusus ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fakaffa aydiyahum ankum Allah ngahalangan Allah ngarasa ngajaga tina kajahatan kaum Quraisy nu bakal terjadi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta eta teh kejadian khusus ka Kangjeng Nabi umumna ka urang kabeh. Artinya orang teh sabenerna mah sering kali dek dibinasa tapi terjadi saha eta anu ngahalangan lamun lain nu bogana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro masalah kos kitu masalah ieu bae ge urang naik mobil, sa mobil rejeung, mobil cilaka tapi ternyata di jero kadang-kadang aya nu salamet saha nu nyalametkeun lamun lain Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik motor boncengan bluk nabrak kontainer pae kabeh teu aneh nu ngaboncengna bae teu naon eta nu paena mah nu nyetir doang make aneh sagala atuh disalametkeun ku Gusti Allah naik motor bluk nu paena cenah anu dibonceng doang nu nyetir mah ngan lecet doang seutik kumaha meureun eta atuh teh urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baheula kapal anu ka Indonesia teh tahun sabaraha eta di Dubai ragang 450 maut kabeh hanya bayi anu lahir di Mekah hirup nang saha nyalametkeun kabeh ge inting-intingan tuh atau mobil bus di Tasikmalaya menuju Jakarta di Garut pas limbangan limpang ka handap 12 meter paraeh kabeh ngan aya santri doang
sorangan hirup ya geus keluar di sawah keur kieu bebas baca tabarakalladzi biyadihil mulku. Eta urang saha nya nama begitu asup ka mobil di tukang numpakna di kursi tukang langsung memang wiridanana tabarokos urang mah gitu. Langsung cek ieu mun teh tabarok yasin terus we nya nangin bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku di limbangan teh postot nguling ka anak kula keur di Garut eta keur di Karesek kadenge ka mana-mana gulimpang ka beuleum mobil bus teh ya geus ae para rae we kabeh bangke tah eta si santri mah di sawah kieu we di galengan di juru galengan Bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir kon ditorongton ku urang dinya teh nyana ditoer keur ngeunah-ngeunah naik mobil ka beuleuman heuh nyana ge kaget aya kamu beuleuh masa kita ai pendiuk di sawah tah teu karasa pajar jalama keur ngaheang keneh bae beureun make tabarok dihudangkeun keur ngeunah-ngeunah naik mobil beunta teh poh kahurua atuh nyana ge ngageter-geter eta nu mindahkeun ti mobil kakinya ka juru sawah saha Masya Allah tan matak nyana mah terus bae eta wirid we tabarok teh lantaran pernah kejadian nu aneh jalan mana eta jalan jandela pan ditutup jalan atuh buru ngaguling kitu atuh mun nyekrek jalan mana eta nyana saha nu mindah ka juru percis kumaha di kursi beus bae kieu tah ieu sawah atuh galeng narada luhur atuh kieu bae disarua tabarakalladzi biyadihil ya Allah kakawasan Allah Masya Allah teh nang saha tangajagaan modal kos itu perang urang perang jeung Belanda kamari ieu teh anu parae ku Belanda nu hirup keneh eta nu ngajagaan saha meunang Allah Subhanahu wa taala kabeh ge eueuh nu lain meunang Allah kadeleuna aya nu melalui ditulungan ku jelema aya nu melalui kitu nyangsang teh jeung sajabana eta mah ngan sakadar kadeuleu sabab hungkul hakikat meunang Allah ketika tsunami di Aceh aya jelema kena ku tsunami teh atuh kunaon di jero naon kitu ngaranna cai di jero cai tet ngulung nya bisa neuleuh pemandangan jero cai segala orai segala lauk segala macem-macem nyanana teu kena cai buleut bae di jero nyana teh kieu mah ngahaneng indahan di jero cai nyana alabatan neuleuh akuarium Australia pala lauk segala orai segala kalabang kadeuleuh kunya coba eta nang saha bisa kitu aya deui ketika tsunami tah nyana kabawa ka tangkal kalapa neuleugeun ge di luhur tangkal kalapa eta nu ngaluhurkeun ka tangkal kalapa saha angin eueuh naon angin angin eueuh naon eueuh kata lu tangkal kalapa durun-durun nya atuh geus saha atuh meunang saha eta kos lamun deuk disalametkeun ku Gusti Allah eta ketika Gunung Galunggung kula keur di Garut Gunung Galunggung put ari eta kiai sorangan bae di ditu teu daekeun kena limanan kita lahar Galunggung nu ka dieu imahnya nama utuh wae teu kena nanaon sakeluarganya nama kieu bae ngan hese balanja bae meureun jauh eta dan saha eta kisah deuli eta ya Allah dirancepaku di ditu di naon ka Tasikmalaya eta meunang saha nyalametkeun atuh ka dieu mah luar biasa eta lahar teh tetep bae ku Allah deuk disalametkeun mah salamet bae peperangan gitu kene geus diagak Kangjeng Nabi ku Ki Gaurot tapi tetep bae Allah ngahalangan mak babari bae Masya Allah nah ieu kabeh ge lamun ku Allah geus digerakeun ku Allah diraksa ku Allah dijaga babari model ku ari di urang sakir rusakna ge ai ku Allah hendak dibenerkeun mah atuh sia-sia aing sabodo urusan ngridit atuh Allah sakahayang sia aing mah tetep bae ja anu bakal tanggung jawab di hareupeun Allah lain sia aing mah ku sieun-sieunna percaya ka harap atuh henteu los bae siapa sing seubeuh atuh leg-leg ka ditu los aing mah deuk disalametkeun mah hampang bae batur mulus mah beulit make duit bank sagala rupa geus da ngaji mah ngaji bae wow mingguan terus bae
asup leungkeul kencak keluar ceuli ka tuhu terus we malamanya ngaharuan kan teu ngaji atuh sia tapi nyokot duit bang pan terus bae iya tuh urusan nu tapi nu deuk disalametkeun mah ku teu kabisa setik-setik aja da ieu naon make muamalah haram kitu dibere hampang bae eta nu nyalametkeun kos kitu bege nang sanang Allah ulah boga rasa nang nyana eta teh ku Allah bae deuk disalametkeun di tengah-tengah hiruk pikuk ka manusia nyana mah disalametkeun wah ear jelema piala dunia lu teh deuleu ka kiai heuleuh kabeh deuleuh kabeh tapi deuk disalametkeun terus naon teh si budak kikituanan aing mah jadi tanggung jawab bangsa di akhirat ja aing dia teh mah teu hayang dibere hampang bae daripada nonton bola mendingan di masjid bae daripada kikituan maling di masjid bae mantak ditanya mang keron malian kula mah keur kieu di masjid heuh nonton bola teu hayang aing selidik teh orang dicarekan ku pamajikan tapi selamat nyana selamat ya Allah ya Rabbi saha tanu nyalametkeun kitu teh saha eta Gusti Allah Subhanahu ulah boga rasa beunang urang nu mantake aya Siti Robayatul Adawiyah kan waliatullah awewe diangkat jadi wali ku Gusti Allah atuh awewe teh lalaki deuk dijadikeun wali mah babari bae babari dibere ngeunaheun we teh ibadah ka Allah teh dibere embung bae campur jeung jelema teh geus jadi kanikmatan diangkat jadi wali tenar zaman Ki Hasan Basori bertuyur-tuyur jelema di mana-mana minta barokah ka Siti Robayatul Adawiyah aya jelema jawara datang ka anjeunna Assalamualaikum Waalaikumsalam kula mah deuk nanya bae ieu ka Nyai wali aya naon kira-kira ieu kula bisa tobat tah henteu cak jadat teh tobat mah lain urusan sia lain urusan sa lain urusan anjeun urusan sa teh urusan Allah pugu ieu kira-kira kudu tobat teh eta mah urusan Allah cak jadat tobat mah ai ku Allah deuk dibere tobat mah atuh anjeun teu kudu ngomong kos kitu engke tobat sorangan eta mah urusan Allah tah mah ai ku Allah deuk ditobatkeun mah teu kudu ngomong ka aing cek cenah teu kudu nyai kumaha cara tobat nyai kumaha ya abdi tobat henteu ku Allah deuk dibere tobat sia teh dibere kaduhung aju dibere terus pa ibadah eta teh teu kudu ngomong Allah geus nobatkeun ka anjeun teu kudu ngomong-ngomong daripada ngomong-ngomong kiai gua mah tobat ya sama judi-judi deui geus saksian ku kiai menang saminggu main gapleh deui kitu aing cek kiai teh ai kamari sia kamari mah ngomong ka kiai teh teu boga duit gula bari boga deui lah enak gedean ya duit juga bae cenah pake judi mah kan gedean pernah ngajual imah dongengna judi sugih eueuh ta eta teh teu kudu ngomong emang ari endek dibere tobat ba ku Allah ngloyong sorangan engke lamun hayang memperdalam paling nanyakeun kumaha cara tobat berarti eta teh geus mengarah ta ieu teh aya aing mengke cenah ke bulan hareup deuk ngaji berarti kan dibere taufik ku Gusti Allah ngaji nang ngacoklak we ngomong teu kudu ngomong-ngomong kos kitu deuk kamana sia deuk ngaji guys timbul di jalan hati ngaji aing ngaji tah berarti dibere hidayah dibere taufik ku Gusti Allah jadi geus teu kudu ngomong ai Allah endek mere mah trek babari kabeh ge hakikatna mah ku Gusti Allah nanya na bongan ka wali geus atuh dijawabna ge ku hakikat mun maneh deuk dibere tobat ku Allah teu kudu nanya ka aing pasti ku Allah ge tobat sia tobat sorangan mun ku Allah deuk dicabut taufikna sanajan kiai leuleuh bola sia kiai atuh leuleuh sorang eta cangkilang kiai atuh komo muridna alam aya nu datang muridna ka imah kiai Waalaikumsalam sia ayo berjamaah jeung kiai ka dieu berjamaah nanti leuleuh bola ieu bola ieu bola Spanyol ye masyaallah eta dang saha eta kitu menang Allah Subhanahu wa taala geus jelema daek salat menang Allah jelema munggah haji menang Allah daek ngazakat menang Allah daek ngaji menang Allah hakikatna berarti jelema eta deuk dijadikeun penghuni surga Allah deuk dika surgakeun mah ku Allah babari ulah kadinya usum kredit ulah sia mah usum bank ulah sia mah usum partai ulah mimilu sia mah lah ja bodoh atuh teu kudu si organisasi teu kudu sia mah ngaji sia ka dieu salat sia ka dieu datang ka waktuna maot salam
Itu aya di jelema deuk dikasorgakeun ngan deuk dikanarakakeun heula sakedeung ku Gusti Allah. Teu kirup gaul digaulkeun heula ku Allah. Wauhan teh jawar eta mabok saeutik. Mabok judi ngilu bae gaul pan ieu mah zaman pan kuari mah teu boga motor kredit. Bae salat bae munggah haji nyokot deui duit Bang, nyokot deui datang bae ka waktuna. Atuh ka surga nama jaya la ilaha illallah ngan di neraka jahanam ya tekebal 1900 tahun. Aduh tinggal gitu doang ieu mah. Jadi ku Allah kabeh ge nu mata kiai teh dakwah teu kudu nyeri. Tugas kiai naon? Dibere ilmu dakwahkeun, daekeun jeung sadaekeun lain urusan kiai, urusannya anu sama ja Allah. Mata lamun aya kiai ngomong kiai mah ieu ngocok-oprak bae nu daekeun aing banget jasa geus eureunnan we kiai oplok. Atuh ayu wae sia teruskeun jaja ibadah mah jang sia lain jang masyarakat jang sia kaitana nu ngadekeun kan duaan dong teruskeun duaan ge deureun teh anu ngadekeun teu total sama sekali duaan ge teh torek oh masalah ya lain jang nyana lain jang batur jang nyana talamun urang sadar eta teh nu ngatur Allah teu kudu nyeri. Aing mangan sakadar ngalaksanakeun tugas si Allah pedah dibere ilmu. Aju aya nu ngondang bedaek asal ikhlas. Adapun nurut jeung teu nurut teh lain urusan kiai sama Allah sama. Kabeneran nyana terus bae 40 tahun dakwah bae. Weuh nu nurut hiji-hiji acan. Emang ku Allah teu diturutkeun beureun atuh melek ngan ganjaran apa meunang kiai. Beurang ke datang ke akhirat kan teu boga umat lantaran teu dituturkeun. Itu kiai bae sorangan. Oh, teu ditugas surga. Cak masyarakat itu kiai nu keur ieu sok dakwah urang tiluk didengekeun teh nya. Ka surga aja nya nama itu. Ka surga sorangan baji. Atuh cek teh boga sia teu ngaderengekeun aing. Geus aing mah ka surga. Milu atuh. Itu boleh teu kitu aja sia teu kitu nuturkeun ka aing. Geus sorangan we kiai ka ditu. Tuh, eta urusan apa gitu ulah sok nyeri hate. Kalau menyeri hati, nafsu berarti. Nafsu lah, emang magahan di musola ngan 10-an. Eureun lah. Kurang tuh 10-an tereng naik-naik. Guys, emang mendingan ngojek. Kiai goblok. Diberi kemuliaan ilmu magahan aja 10-an ngojek pan. Teu bagus kiai, bohongan teu narurut kai. Urusan ngaji, urusan kiai, dakwah urusan kiai lantaran diparentah ku Gusti Allah. Urusan ngadu ngadengekeun jeung narurutna lain urusan kiai urusan Allah Subhanahu ta eta teh meunang ngatur Allah kabeh ge meunang ngatur Allah kabeh ge urang bobogohan 3 tahun jeung hiji awewe geus jang hidup semati bro bae kawin meunang 3 bulan geus marah bae pamajikanana itu sakumaha kamari keur bobogohan deuk dipertahankeun datang ka boga anak hiji teu bisa dipertahankeun papegatan meunang saha eta meunang Allah geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz da urang mah sakadar ngalaksanakeun ada doa teu kudu kumaha urang mah sakumaha wayang dipaenkeun ku dalang bae geus ka ditu urusan geus subuh mah diasupkeun ka kotak bae beres tak kitu urang ge kaler kidul eureun geus ka kuburan geus kan beri camat sababak geus diga engke udang ti kubur babak awal deui terus ka ditu kitu jeung kitu bae terus masyaallah. Nah ieu teh babari Allah mah nyalametkeun jelema tengah-tengah tsunami aya nu diselametkeun jang contoh tengah-tengah galunggung aya nu diselametkeun ku Gusti Allah. Nah tengah-tengah eta teh jang contoh tengah-tengah amburadulna manusia. Ai ku Allah deui disalametkeun mah betah bae eta di mushola teh betah. Di mushola teh geus cekelan tong betah. Geus dikieu bae ku nyana panakolna dicekelan bae teh bae geus bari tiup bae. Waktu salat datang hees teu katabut teh tongtrong. Masya Allah. Nah iyalah ya ayyuhalladzina amanu hai jelema-jelema nu ariman ka Gusti Allah urang aya di jerona. Ulkuru nikmatallahi alaikum areling maraneh kabeh aringet maraneh kabeh kana nikmat Gusti Allah ka aranjeun kabeh
iya beberapa nikmat tuh tadi diceritakan sok orang inget-inget ka Gusti Allah abe orang bersyukur intina ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ilham kaum ketika kaum Quraisy boga maksud rek ngaharu biru kamarane kabeh rek ngarusak kamarane kabeh wahai para sahabat khususna ka Kangjeng Nabi fakaffa aidahum ankum Allah ngahalangan babarieun Allah ngaraksa babarieun Allah ngahalangan mantak kabeh oge geus bae surutkeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ya jelema diatur kadaharanana pos presiden boga dokter khusus cenah mah teu meunang barang dahar mun can diicip-icip heula ku dokter teu meunang nginum lamun can dicek heula BSBY TSBY khusus boga dokter dahar nginumna unggal pa dicek awakna jawaya sales mama eta sales mah saanu ngajaga eta sales mah ngingsreuk nya pidato ngingsreuk panjore presiden pidato ngingsreuk Datang boga dokter teh wayah ngingsreuk bae. Soeharto wayah ngingsreuk bae. Nang saha eta ngadatangkeun nang Allah teu kajagaan ku dokter. Teu kajagaan ku dokter malah Soeharto wayah paeh Majapahit teu kajagaan ku dokter teh tah. Aya deui ustad cablak barang daharna. Cabrak ge artina cabrak teh sembarangan. Mun teh sembarangan ge atuh emang unu di daharna ieu. Cabrak tapi mau berkat bandeng di dahar berkat basi ge di dahar bae terus bae cau Ambon cau pokoknya kumaha ayana bae eta mah eleh eneng mata mah geus cabrak luar biasa kamari kerja di santri mah kuru bareng jadi ustad lintuh sugan aya cek dokter gaya nya nama teu ngingsreuk masyaallah eta mah sehat bae Hees ge boro-boro di spring bed jangan mah hees ge. Kadang-kadang geus bae ngagoler bae tengah imah kerek mun teh dihudangkeun ku pamajikan mah waktu kerek ge kadenge kata tangga. Eta meunang saha eta meunang Allah nikmat jasa masyaallah eueuh cek-cekan eueuh nya mah. Geus bae tah eta dihalangan ku saku Gusti Allah. Tah eta mah urusan konstitusi syariat garana tah aya nu di melalui medis luar biasa. Mau kuari mah dari dokter KB ieu hayang laku obatna atuh urang teh tatagenan ka dinya. Nu mentak setik-setik dileungitkeun tatagenan urang ka Allah. Kuari mah percayana teh tep ka dokter, tep ka mantri. Eta digeserkeun akidah urang, henteu dikaallahkeun. Padahal lamun geus mantep mah dikaallahkeun bae segala rupa ge. Nu berobat bae wae gering mah gering bae. Anu itu berobat wae sehat mah sehat bae. Aya jelema teu berobat tapi gering bae mah jeuhna sama atuh kos kitu mah. Geus kita mah urusanna Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabaraha pejabat anu setruk. Sabaraha pejabat anu darah tinggi, sabaraha pejabat anu kencing manis. Eta teh meureun dijaga. Komo pejabat atuh sarena ge teu meunang kurang ti 8 jam. Ya mah geus nurut jasa. Harus 8 jam. Geus lamun peuting kurang sare kodo beurang. Kudu 8 jam bae, Pak. Kabeuna aya deui dokter di Amerika mah 6 jam cek nya tidak usah 8 jam. 6 jam itu sudah stabil asal iya. Ai santri mah henteu make hitung-hitungan gitu. Kumaha kasampurna bae kadang-kadang 12 jam full hees bae. Kadang-kadang tuh hese santri mah geus pokona kos kitu atuh hese mantak dianggapna ge eta si jelema tah lain begitu gitu. Kumaha nyana bae. Hese nya urang nyaritakeun kahirupan santri coba deuleu bakal heran kabeh ge tapi bakal aya kanikmatan. Datang ka pondok masak sorangan, neuseuh sorangan. Ai keur daek, teu daek bade diseuseuh. Gantungkeun bae urut itu teh ada. Ganti bae nu ieu. Engke pan menang saminggu mah tati isah yang beun dia teu bau dipake deui atuh. Santri mah kok kitu atuh. Ji atuh biasa bae gitu. Jeung pede bae nya mah biasa bae. Masalah bae geus. Ngan ke 2 per da teuing gantungkeun. Iya tuh kitu bae santri.
dahar babarengan pakai babarengan mah nu ieu hayang nguah nu ieu embung nu ieu hayang nguah nu ieu embung tapi tetep bae dikadinyakeun burak nu embung ge ka bawa bae geus bae aing tadi nama embung nguah ku dia dikadinyakeun atuh terus berarti jeung bebek teh adik kakak eta ya Allah eta kumaha eta juga jadi penyakit jantung biasa bae ngeunaheun bae ya Allah eta teh nu ngajagaan lantaran tatageunana ka Gusti Allah Subhanahu wa taala beres dahar hayang minum emang boga persiapan santri minum atuh henteu persiapan di mana tuh santri wadah naon eueuh geus dahar kakarak hayang minum atuh kadi hese teh kompak kotrek nusa urang ngompan nusa urang sakumaha geus sian dipom santri mah kos gitu tuh aja jadi penyakit jantung biasa baik ari eta pejabat setru pejabat kencing manis pejabat santri mah jauh kadangekeun kencing manis mundur sakaligus bae ieu carita dijagaan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala geus teu main syariat langsung ke hakikat teh eta Kangjeng Nabi pahareup-hareup jeung Ki Gaoros cak syariat saha cak syariat nu ngahalangan nu ngahalangan tapi ai ku Allah neuk disalametkeun disalamet bae tak eta teh geus di luar konstatir manusia di luar pikiran manusia ku Allah da dikitukeun mah kitu bae jelebeb bobogohan 5 tahun lain jodohna meureunana teh jadi kawin aya nu teu wau acan teh dikawin heuh jeung saha jeung Sarwiti emang geus wau henteu aing mah geus deuleu tanya encan ai sia daek wes ajeun kumaha buktina bae ya tuh kawin bae berak boga anak 24 ya teh kumaha ya teh aja urusan Allah aya nu bobogohan we teh jadi aya nu bobogohan jadi atuh teh mah cilahan ieu nu bobogohan we teh jadi nu teu bobogohan bae ngabrayek anakan ja eta teh urusanna kabeh meunang Allah Subhanahu wa taala entek teu kudu kieu budak can laku-laku aing mah kudu dikumahakeun teu kudu kitu geus bae pasrahkeun ka Gusti Allah Gusti ieu budak ja menang Allah ieu wah dipasrahkeun we ka Gusti sebodo ta pleng basa bodo Gusti lamun urang nangis boga kayakinan ka Allah menang geus kitu ngan cek tadi ge urang makomna makom syariat atuh kudu bersyariat mun geus datang ka makom hakikat teu kudu bersyariat deui geus hakikat bae ka ditu tuh gitu elingan ku urang diri urang ingetan ku urang diri urang sing ingetlah urang karena nikmat-nikmat nu dibikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala lantaran loba pisan anu bakal datang ka urang balai tapi dihalangan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala kamari aya gitu naon ngaran-ngaranna penyakit kitu kaki gajah serius jelema teh wah geus disiapkeun obatna dibabagi waduh aya nu di dahar aya ngolobana mah di dahar ari anu boga kayakinan ka Allah mangke langanna ulah wae jajan puguh can karu kumaha Allah bae geus tapi lamun anu boga kayakinan sieun maning dahar kos kitu batak kumaha sugesti cek bahasa urang mah kayakinanna ka mana neuk ka Allah bae acara kudu kena masalah jangan teu kena penyakit kitu ge bae bae eta geus datang ka hakikat ngaranna nu kitu lamun masih kene ngagunakeun syariat dahar tambah kos kitu percayana datang ka mana selalu kitu bae urang hirup teh mentak aya kadang luhur urang teh keur serah diri ka Allah aya kadang dicabut ku Gusti Allah seserahan urang ka Gusti Allah teh dicabut deui ke naik deui padieu teh urang ibadah teh lain ku sebab bacaan jeung gerakanana lain salat eta naon eta nu dideuleuna pasrahna urang ka Gusti Allah nu dideuleu teh pasrah jasa ka Gusti Allah bacaanana mah eta mah atuh memang jadi syarat syariat teh tuh fikih syariat ngaranna babacaan urang teh kudu kitu cek syariat cek fikih tapi cek hakikat lain eta nu di dalamna pasrahna urang nu mantak aya jelema salah babacaanna tapi di akhiratna ti heula ka surgana pasrahna ngan di duniana teu meunang pake imam lantaran imam mah kuduna bersyariat lantaran nyana jore babacaanna geus salatna ngamakmum bae atawa sorangan tapi di akhiratna
diangkat ku Allah ka sorgana tila. Di mana ta neuleun nginjauna Gusti Allah pasrahna pohara jasa ka Gusti. Nu di aku diri teh nu Allah. Pan urang mah ieu teh kabeh di aku. Mata nu urang, ceulin nu urang, irung nu urang, mantap dijagaan ku urang teh. Malah hampir teu bersyukur ka Gusti Allah ketika ieu mata urang teh dicabut kanikmatanna terus urang ka dokter mata. Teu boga rasa nu Allah, asa nu urang bae ngarasula, ge urang teh kitu keneh ceuli, kitu keneh. Tapi lamun papasrah bae cara lalilah atuh ieu mata ge janu Allah ieu dikaollokeun we nyerina ge ku Allah ieu sabodo kumaha Allah bae. Terus ceuli kitu keneh sagala geus kumaha Allah bae janu Allah ieu pasrah jasa kumaha pasrahna Kangjeng Nabi Ayub alaihi salam pasrah jasa ka Allah mangga janu Allah ieu dicabut ge kumaha Allah bae. Saya teh babari jasa ngomongna praktekna mah seueur ngan eta aya teh jelema nu didatangkeun ka dinya pasrah. Pan urang ge salat teh kurang pasrah urang mah salat, kurang pasrah ngarasulah urang mah. Aya nu pasrah mah salat teh tenang, mantak aya tumaknina. Salat eta aya tumaknina. Salah sahiji rukunna tumaknina, mun teu make tumaknina teu sah. Abeh naon? Abeh kadeuleu tenang. Iya mah pan lain, kayak itu mana lah, tuh nih, soal pada dari Allah Akbar. Nah kawan emang kira apa? Ngabesan sekedar itu tuhan Allah Akbar. Kontrak. Assalamualaikum, kacau. Itu sholat tak lain, tapi kok gitu. Ayo sholat tenang mah, ya daik dan dua. Nah kemana tuh sholat? Kepada kamu sekitar 2 jam lah. Dah. Mamang gula-gulanya. Ayo gitu, ayo sholat tenang sholat aja. Semantak dina syariat teh mun lapar dahar heula, yang ngising-ngising heula, yang kiiki heula, hayang pemuka pemajikan ceklak heula. Abeh tenang teh maksudna. Datang ke masjid teh. Sunat tahiyat teh. Eueuh mendek di gawe. Dahar induk minum, ka pamajikan induk, induk, segala rupa induk. Induk naon deui atuh? Kami suatu manfaat minta politik solusi itu bukan problem itu dengan Allah mesti diakui ada naguran mana diulang itu dengan Allah coba perasaan batin jadi enak aja di sini kudu kitu cenah pas ruku teh ruku ya nang Allah salat keluaran anyar jadi kitu syariat tetep terapkeun hakikat nama batin urang demantak jelema luhur mah salat teh beda tetep bae ngarendeng tapi beda kan nileuna di akhirat perasaan batin anu lain deui. Perasaan batin makin nikmat, makin luhur, makin nikmat. Ju'ilat qurratu aini fi shalat ka Kangjeng Nabi. Dijadikeun ketentraman batin, kenikmatan mata kaula teh di jero salat. Jadikeun salat teh ngeunaheun lantaran keun munajat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teu meunang neuleu bata hate kecuali ka Allah. Teu meunang ngadenge ieu ceuli kecuali babacaan nu kurang. Mantap kudu kadenge ge. Kurang sholat babacaan kudu kadenge ku ceuli urang abeh naon ceuli nu didengekeun kurang kecuali babacaan nu timbul ti sungut urang anu sungut ge meunang di jero hate urang nu ngagerakeun Gusti Allah jadi dia terapi kurang ceuli nu digadengekeun keur sholat teh iwal ti babacaan we mata nu dileuk ku mata hate mata ieu na tungkul ka handap iwal ti Gusti Allah kitu kene napas ieu teh meunang ka Allah ngaluhurkeun ngahandapkeun ngaluhurkeun mana apa geus tang Allah kabeh gerakan-gerakanana al-muharrik wal musakin nu ngarobahkeun jeung nu singket teh Gusti Allah pasrah diri ka Gusti Allah salat aja tenang kalem salat sami Allah Isge maca tasbihna ge 11 ge asa sakedeung subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la subhana pasrah teh apa ini subhana rabbiyal 11 bahkan asa saeutik teh 23 subhana hatuh mun saya dapok mak salat teh kos kitu kebal jasa sujud pajar batu ku manuk teh
lantaran kebal jasa panjana mah sujud da teh ku manuk atau manuk di dieu teh sing kuciwek kabaceo di dieu teh dibujur ki dakok mah kaceko pajar batu punyana teh ku kebal-kebalna meureun teh salat dileuweung subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal urang mah salat bara-bara gebel kitu kucing ge sieun teh pajar nimpah urang pas cak kucing teh tukurana mah cak kucing awas kita pasrah urang pasrah ka Allah. Sekat antara urang jeung Gusti Allah adalah kepasrahan urang datang ka mana. Rasa ngamiliki diri urang datang ka mana, lamun urang asa nu urang keneh berarti jauh keneh jeung Allah. Tah eta ibadah lamun geus kondol ka situ nikmat luar biasa. Teu bisa dihayal ngan mah. Urang ngahayalkeun ka situ ustad kiai teu bisa dihayalkeun perasaan ka situ mah. Emang kunaon? Lantaran temat tina pepegatan urang jeung dunia. Jadi teu bisa dihayalkeun ka situ mah. Kudunan ke aya sorangan dibere datang ka mana urang pegat urang jeung dunia. Lamun pegat urang jeung dunia 50%, ngeunahna salat dibere 50%. Pegatna urang jeung dunia teh 70% mantap ngeunahna salat. Pegatna urang 100% jeung dunia bakal nikmatan luar biasa di jero salat. Tapi lamun urang 100% dunia salat mah salat zahir doang salat eueuh kangeunaan sama salat. Eueuh kangeunaan jadi teu pegat jeung dunia. Pan urang keur komunikasi jeung Allah. Salat teh gerakan lagi nanti Allah, babacana nanti Allah, segala rupa menang ti Allah. Berarti urang teh keur ngobrol jeung Allah. Bahasa kerenna keur munajat jeung Gusti Allah. Geus teu meunang ngomong jeung makhluk, teu meunang gerak-gerak sangeunana urang. Keur munajat jeung Gusti Allah. Ta eta teh urang bisa mantap munajat ka Gusti Allah, urang kudu lepas jeung urusan dunia total 100%. Teu bisa total 70%, teu bisa 50% atuh, teu bisa 50% ge atuh 30%. Teu bisa keneh bae, eta belum. Eta masuk sholli Allahu akbar. Lamun minggu hareup ieu teu kabayar. Iya karena abu dua iya berarti dicokot ya kudeler ihdinas siratal mustaqim asana jatan kabayang ieu kajen kuku mah gede tarik ieu ghairil maghdubi alaihim waladdallin asana kejadian kajen kuku mah Fatihah ate kakreditan eta naon eta kosit pan beungeut sia teh kitu banget nu ngridit pak kitu kajian gugu bahagia aya deui Allahu akbar ngiji mah tere angeut mun nyokot deui azana kabuah lantaran jauh salah ada lumayan ini iya kan ambud wae kan nyokot deui bae kitu nu itu mah pega air miobenya gitu warnana doang biru apa hideung sakebal salat teh mio lu aya di jero eta nanaonan dapat gitu nanaonan eta kos itu ya insyaallah Allahu akbar di total mah warung saya 50 juta kan aya ngagedean warung teh nyeun imah heula nya warung heula teh imah heula nya tapi maning warung heula nya tapi je pemajikan mah ghairil maghdubi alaihim saknya da nyeun imah heula Allahu akbar subhana rabbiyal azim maning imah heula teh biang Allah Dere assalamualaikum ieu imah nu aya di jero eta teh salat kumaha teh kos kitu teh eueuh pasrah jasa ka Allah. Eueuh pasrah jasa ka Allah. Nu mantep babacaan ge kadang-kadang mah tuh salah malulu. Salah. Ta eta teh teu kagambar Allahna, teu kagambar bodoh jasa kalimpudan ku motor, kahalangan ku imah. Allahu akbar. Naik dewe gitu jadi bupati ya. Ayo nu ngadukung nya. Jadi lurah atau berat bisa dipercaya dan ke seorang sabara duit ya siapkan bae 1 miliar mah ku aing sobokan Allah subhana rabbiyal azim kira geraknya wa bihamdihi subhanallah mulai batik wari gitu engke bae jebar basuh wae Allah tolong saja mereka salat kok gitu dah salat kok gitu ya Allah ya Allah pamajikan marah bae yang meuli selop jangkung kabaya
Aduh, Gusti Allah masak dina Ali bebe jaga kangjeng Nabi bari ceri. Ya naon Nabi. Ya kula mah salat cenah teu bisa husu. Kunaon tuh? Ingat bae kan segala rupa teh ingat bae. Cak Allah teh ulah keur di jero salat atuh ngaleungitkeun dunia keur di luar salat. Ulah hayang geura ka salat. Ulah hayang ka dunia, kudu hayang bae cenah ka dunia. Kudu kumaha? Oh, bayangkeun ku anjeun Ali bahwa ku sebab dunia ialah maneh awak luhur dunia ieu teh maneh awak maksiat ku sebab aya dunia maneh maksiat awak nah ieu ku sebab maksiat maneh bakal di nerakakeun geus daun dipake karesna atuh sebab ieu teh ngajadikeun kana lantaran maksiat geus lamun ieu jadi cukang lantaran maksiat anu bakal ngajerumuskeun ka anjeun atuh maningan dipegakeun tama dunia sok maningan kendaraan ku sebab kendaraan jadi maksiat atuh biang kelabina teh berarti kendaraan maneh atuh ayeuna mah boga kebon ku sebab boga kebon maneh jadi maksiat biang keladi neraka teh berarti atuh eta teh kebon atuh berarti maneh nanaonan hirup di dunia bakal ka neraka maksiat ulah direpake karesep eta teh dunia teh ge coba ge neuleuh naon bae bahwa dunia teh jadi siksa moal ge diusahakeun ku Sidina Ali bener ka belah dieuna asal naon siap biang neraka ka jeung hukum tidak nama sering ngocoprak memehna biang neraka ka jeung hukum ya sendal bagus teu hayang aing kasih moal make sendal aing mah biang neraka ya ka jeung hukum ge teu Sidina Ali mah aya baju bagus biang neraka sia teu hayang aing mah gara-gara sia ke aing hayang ka alam kubatur moal aing mah selalu kitu ka belah dina tolak tuki salasan aing nolak tilu ka sia dunia tolak tilu aing mah sebab dunia jipa dunia teh lieu teu beda jeung bangke teu hayang aing mah ka jelema nu ngudak dunia berarti jadi anjingna geus teh hayang kakarak cak Sidina Ali jang ngeunaheun ge salat nikmat tak masak Sidina Ali mah ngeunaheun salat teh eta sanget dinasehatan ku Kangjeng Nabi dunia teh jadi biang keladi maksiat berarti ieu dunia teh pohara jasa nyilakakeun ka urang kok urang make resep kanu makal nyilakakeun sok kumaneh pikir Ali mantap dipikir jauh sok urang ku sebab boga motor bisa apel ayo coba boga motor bisa derak-derutut ka ditu ka karang bolong boga mobil bisa ka ditu ka Bali ka mana-mana tuh boga duit gede mah bisa naik kapal ka luar negeri ke Eropa ka Amerika boga duit gede deui gaul aja nu kitu bisa meuli di hotel hayang nu hideung hibeureuh nu bisa bae tah eta teh pan dunia coba anu teu boga mah ieu mah bae kieu emang kuat cicing teh ka kota mana ya duit teu boga blek naon teu bagus boga aing mah geus cicing bae lah ye atuh tah ka dina ka jalan ka teu boga duit jeung meuli rokok-rokok acan jeung naik ojek da geus ae ka masjid atuh moal yang teu boga duit tentu lah ka kotaan teh ka masjid teu tah ieu teh dunia talamun urang nganggap bahwa dunia ieu teh biang keladi neraka urang ge embung bakal kada dunia kulantaran urang mata hatena ieu ditutup ku Gusti Allah nu dibukakeun mata ieu resep kana dunia dikitu-kitu kita tetep ae ngridit terus bae eta nu ngridit bae tah mah geus kalimpudan jasa tah mah jelema nu nyokot duit bank mah geus kalimpudan jasa tah mah geus eueuh jasa mata hate neuleuh ka akhirat neuleuhna dunya bae basa buah aya ngeunaheun jasa mantap cek ulah ge deulekeun jelema nu ngridit tetep ceuli datang ka ngeunah salat bae ge wani kula mah lain cakula cek Imam Ghazali lain cakula kula mah nyambung dah tetep ceuli ka jeung kiai nyana ngridit tetep ceuli datang ka ngeunah salat bae ge moal kajen ku kumaha wani sumpah kiai tinggal kiai nyokot duit bank katawa nyana narima duit ti pamarentah tetep ceuli datang ka ngeunaheun bae ge bensinna moal beres kira teman aja kiai make udang-udang 5 pakai udang-udang kusia moal ngeunaheun cak aing moal Imam Ghazali geus caritakeun asal make bensin teu beres cara diurang nyokot duit ti pamarentah proposal moal pusu kiai nu salat kos kitu dek modar moal lantaran teh duit perpuluh didahar ku kiai moal ngeunaheun saeutik-eutik asa kajen teh agreng pondok pasantrena mata ieu mah neuleuh indah mata hate aing mah neuleuh moal ngeunaheun datang ka modar sia moal ngeunaheun ya Imam Ghazali moal we kajen kukumah ge sing percaya moal kajen kukumah kan kadeuleuh agreng pondok 2 tingkat majelis agreng luar biasa malah saparo di ka majelis kan saparo pake meuli Innova deuk ngeunaheun kumaha moal kajen kukumah ge
pondok pesantren modern teh lain goreng moderna. Kudu apa leuwih modern kieu kudu nama di Indonesia teh. Pangmodernkeun pangmodern leuwih salah cari masalah. Nu goreng teh eueuh ikhlasan. Ikhlas lain deuk ngadidik lain. Buktina aduh cenah ieu saeutik jasa murid tahun ieu mah ieu. Emang kunaon gitu? Saeutik pemasukan lain naon tah nyana nyaritakeun pemasukan goblok. Eta paneta teu kabeli Innova ieu mah tahun ieu mah. Ta eta tah nu goreng mah tah goreng. Ai pondok pesantren salap rupan deuk aya deuk eueun asup bodoh teuing. Aya bae aya di pagahan. Bae. Tuh salah. Emang pokona ibadah bae ka Allah. Hayang sugan nambah hayang kumaha Allah bae. Diberekeun aya alhamdulillah. Teu dibere masalah geus anak atuh keseukeun. Aya sia ngaji sia. Anak teh derek aja pamajikan keterok geus ngaji sia ngaji. Pamajikan kawin deui atuh. Lamun urang deuk jelas-jelasan ulah aya tabir di jero hate teh jelas-jelasan seperti eta. Tah eta teh eueuh ikhlasan, nu salahna teh lain soal moderna, nu soal moderna mah bila perlu modernkeun leuwih ti Al Azhar, sok modernkeun. Tapi nu salahna lain deuk ngadidikna, endeuh numpang melalui pendidikan meuli mobil. Mataknya nama lamun muridna saeutik cerik, sebab teu maksud ngadidik. Nah, sebab pemasukan kurang. Nah, sok banyakeun ka pesantren modern coba ge. Nah, kiai mah atuh deuk aya alhamdulillah. Masalah kiai mah. Tong gedekeun ngariung atuh ka ditu. Tuh, ya, ye keur carita blak-blakanana kok gitu. Kurang ikhlas berarti moal ngeunah ngan salat. Kok mau diangkat jadi wali moal bae kajen kumaha. Tah, iyalah. Coba ingat nikmat nu dibikeun ka urang, syukuri ku urang lantaran kabeh ge diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang geuneuh dijadikeun kieu tinggal bersyukur. Urang jadi guru bersyukur ka Gusti Allah, urang jadi pedagang bersyukur ka Gusti Allah, urang jadi pemerintah di Pemda misalnya bersyukur ka Gusti Allah, jadi DPR misal bersyukur ka Gusti Allah. Asal pasrah diri ka Gusti Allah dengan posisi etalah abdi rek ibadah. Urang jadikeun DPR, dek ibadah aing melalui posisi DPR. Teh podol zero. Mana aya DPR dek niat ibadah. Korupsi bae nu aya. Di urang teh kos kitu tadi urang. Tanyakeun coba ka DPR, apa aya nu niat ibadah? Padahal dirinya pusatna legislatif. Jang toser untuk ke eksekutif dilaksanakeunlah ku pemerintah hasil daripada godogan DPR. Nah, tapi buktinya kan kos kieu kaayaanana. Enaon eta niatan ibadahna nu eueuh. Nah, ieu urang supaya nikmat ibadah papasrahan total ka Gusti Allah. Lamun geus bisa total pasrah ka Gusti Allah bakal aya ngerenyeb. Ngan teu meunang dihayalkeun kos kitu mah gerak di luar salat teh ulah resep teuing kana dunya. Asal urang pepegatan kana dunya, urang pepegatan 30%, 70% kana dunya. Pepegatanna 30% dibere daekna ka agama 30%. Pepegatan 50% ngeunah ibadah 50%. Kitu bae ngabanding-banding dunia. Mantak zuhud teh nomor hiji. Terus lamun urang geus bisa teresepna kana dunya 70%, ngeunaheun ibadah 70%. Lamun geus total teu hayang, ngeunaheun jasa teh ibadah teh nikmat. Nyaritakeun nikmat ibadah teh can ka harti-harti. Can ka harti sebab urang mah puyang bae nu aya, atel bae nu aya. Panas bae nu aya, hareudang bae nu aya, eta teh bawa dunya. Urang teh salat hareudang eta dunya. Nu aya di beuteung berontak. Berontak kan eta. Lantaran tadi terkena harsa teh ya otomatis kali pendunia kan berarti. Naik kali kok malamun mabok mah teu hayangan salat ge. Jadi dia pan ulin terus gitu arak teh kawa-kawa kurang. Asa percuma kurang salat. Judi gitu kene, zina gitu kene. Itu korupsi bagi teu barikeun salat. Sebab daharna ka dieu jadi bensin. Ngarasa percuma gitu kudu salat mah engke bae geus kolot ka karak salat kitu pan eta. Nah, tapi lamun setik bersihan. Ya, kurang mendahar teh di imah balik ngaji. Saya gendahar ku pemajikan. Ya naon ieu? Tah ya lauk. Nang di mana eta? Mali. Di mana malina? Tadi di Pengkola. Sanu malina? Kula. Maka terima mali teh men. Lah, bae.
pagalan-galannya. Aing dik api katu saeutik sia peningkatan. Capek aing mah ngadengena. Ya keur ngorah henteu. Ieu keur ngorah henteu ku ari bandeu. Ieu teh mau kita terima maulid henteu. Make terima maulid. Aju sia minta tambatan. Idih aya keneh bae. Lain sia mah pensokna minta tambah dari segala beli lauk. Tambahan teh mang teh haram teh tambahan emang teh ulah. Ulah pada orang sok awewe bapak sok itu dah. Gitu memang atuh kunahan tambahan halbek eta gede henteu doraka. Masyaallah geus bandingan ge geus cicing wae geus cicing lauk kecuali nu nyata tambahan hijinya cek tukang laukna. Geus alhamdulillah. Ai kitu mang tambahan wae. Bisa ge atuh hiji ieu mang kunahan. Si Mamang, si Mamang. Eta guna aya liwat ka Ciku Pak. Kok kitu tapi gak mah. Kos gitu tapi kan mah nimbang lauknya ngan di Cilongok lah henteu. Masyaallah. Teh jore teh dagang kos itu. Bebelian kos itu. Tuh nya ingetlah karena nikmat Allah ketika urang diutar atur ku Allah segala rupana ieu meunang Allah. Nah ilah Kangjeng Nabi dijaga. Tina pangharu biru musuh. Tidak panjang upaya musuh, tina ngarusak na musuh. Numentak ketika ditanya, mayasi muka, mini ya wama, saan mereka jagaan anjir? Allah, cakang jeung Nabi. Maya menau kami ini, Allah. Maya menau kami ini, Allah. Allah kayak geus mantep biasa. Numentak di ditulikan, wattaqullah sing maneh ka Allah. Ku cara ngalaksanakeun parantehanana ngajauhan laranganana. Jadi takwa mah teu kudu diomong-omong, cara cangak ngomong. Marilah kita bertakwa kepada Allah, lain kudu ngomong gitu. Cak lurah, marilah kita bertakwa. Ainyanana teu salat-salat acan. Cak bupati, mudah-mudahan rakyat semua bisa takwa. Ainyanana korupsi bae. Lain gitu. Takwa mah nuturkeun perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah, ngajauhan larangan Allah. Geus teu kudu diomong-omong asal kos kitu bae takwa. Dur zohor, salat. Dur asar, salat. Maghrib, salat. Eta ngaranna takwa. Datang bulan Ramadan, puasa. Nisab haji. Geus nisab zakat. Zakat, eta ngeureun kitu ngaranna takwa. Dak bae aya orkes, ngajauhan. Aya main bola, neuleuh. Setengah takwa tah mah kitu. Setengah tata kos kitu tata takwa mah tah ieu naon ieu perintahan laksanakeun. Ieu naon sih bentuk aya larangan ulah. Eta teh kos kitu teh kudu ngomong asal aya jelema kos kitu takwa. Eta lamun ngadoa mustajab jelema. Di lembur urang aya asal waktu salat, waktu puasa, waktu zakat, waktu haji. Ketika aya maksiat cenah mah ngajauhan. Ketika aya maksiat naon bae cenah mah ngajauhan. Kitu bae ta imtisalul awamir wa jinabun nawahi. Berarti geus bateknya sahatena ka Gusti Allah teh. Deuleu kalakuanana bae, deuleu ahwalna, deuleu pagaweanana sehari-harina asal sehari-harina nuturkeun perintah Allah, ngajauhan larangan Allah. Saha bae eta lah mutakin ngaranna jelema takwa. Mun ngadoa diijabah. Kata jelema kos kitu teh mun ngadoa diijabah tah di henteu kudu neuleuh sasa ieu mah. Ustad di mah urang atawa kiai. Tapi ngeureudit teh takwa berarti tak kiai. Henteu takwa tak kiai teh. Bahkan usaha nyokot duit bank, kiai teu takwa sama kos kitu. Kiai teu takwa. Wayah salat, lain salat kiai mah hees teh. Batur mah berjamaah. Pergana mah salatna sorangan bae, kurang takwa ngaranna. Kurang takwa mah takwa. Tah eta sanajan kiai kurang moal diijabah, doana kurang diijabah. Tapi aya kokolot lembur wayah salat ka masjid, tilok loba omong, puasa. Ketika aya dardir ih aing mah sia-sia atuh aing los. Insyaallah bae kadang-kadang maca sholawat, maca Quran. Kitu jeung kitu bae. Ta eta teh nu takwa teh kos kitu teh. Nu takwa teh lain di udeng-udeng jeung sorbanna. Pagawean sehari-harina nyana teh geus bener-bener nuturkeun perintah Allah, ngajauhan larangan Allah. Na ieulah wattaqullah lantaran wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Ka Allah hungkul kudu papasrahan jelema anu mukmin. Falyatawakkal maka kudu tawakal, kudu pasrah al mukminun jelema mukmin. Jelema mukmin mah geus ka Allah bae pasrahna, ulah ka makhluk.
mantepkeun ka Gusti Allah lantaran Gusti Allah Maha Kawasa. Mantepkeun urang teh pasrah ka Allah lantaran Allah Maha Kersa. Mantepkeun ka Gusti Allah urang teh papasrahan lantaran Allah Maha Gagah. Mantepkeun ka Gusti Allah ieu pasrah urang lantaran Allah Maha Kaya. Mantepkeun ka Gusti Allah papasrahan urang lantaran Allah Maha segala-galana. Mantepkeun pasrah urang ka Allah lantaran Allah Maha Uninya jasa. Eueuh nu samar ti Gusti Allah mah. Eueuh nu katutupan ku Gusti Allah mah. Eueuh nu jadi rahasia ka Gusti Allah mah. Naon bae urang teh kanyawan ku Gusti Allah. Mantepkeun pasrah urang ka Allah lantaran nu samar ti Gusti Allah mah ka urang. Mantepkeun ka Gusti Allah lantaran Allah Maha ngarungu. Mantepkeun ka Gusti Allah, Allah teh Maha ningali. Lamun urang geus dibatepkeun sagala rupa ge asa kadeuleu, asa kadenge, asa kanyahoan. Allah Maha Gagah menta ka Allah atuh. Allah Maha sagala guna atuh ka Allah bae geus pasrahna. Geus bae eta teh urang teh jadi wali mun boga perasaan kos kitu. Geus ulah boga perasaan kumaha ka Allah bae geus fal yatawakkalul mu'minun. Mantap urang deuk nanaon ge bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah. Eta orang dibaca teh aya di Mekah doang, Pak. Ditungtun ku kiai. Allahumma neng tungtungna. Aya kahareukeun suku. Nu katu kahareukeun dari gejed-gejed saeutik. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata. Jadi berarti pasrah geus totalkeun ka Allah. Ulah inget ka imah, ulah inget ka perusahaan, ulah inget ka anak, ulah inget ka kebo, ulah inget ka geus ulah geus ka Allah bae bismillahi kalawan nyebut jenengan Allah berarti ka Gusti Allah tawakkaltu 'ala Allah abdi pasrah diri ka Gusti Allah geus lain deuk ka Mekah bae di imah ya ti imah urang ngaji ka dieu durut naik motor bismillahi tawakkaltu 'ala Allah jadi geus teu ingat ka imah teu ingat kana naon geus ka Allah bae bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil nggak dur datang nggak dia ayat tukang wudhu bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula eta kok kitu geus bismillah tawakal urang ka Allah tingkatkeun tapi lamun urang deuk dibere kayak ku Allah ya dibere nah misalnya urang leumpangan teh jarak lah kasulitan urang teh hiji lapar di jero mobil bae nu mere eueuh neuk meuli eueuh teta ulah ngarasula tah di jero mobil teh lamun ngarasul sial amat berarti kembali ka diri urang kan ai sial mah goblok amat ya aing lapar jasa ya sana lenglengan ye moal cager kajen kumaha eta moal cager tah panyakit tapi lamun kieu mah teh barang di mobil Gusti lapar genang Gusti teh awak abdi nu Gusti kakuatan ge ku Gusti tapi jawali mah teu dahar ge ja kuat abdi rek tawakal bae nurutan wali ge teu dahar teu kuat abdi mah meureun teu dahar pae semua tingkatkeun tawakal ge ka Allah ge lah beteung nu abdi ieu dibabaw ku abdi nu Allah dieusian ku abdi ge ja eta hakikat nama ku kuari keur lapar ieu teh ngalaparkeun Gusti abdi pasrah ka Gusti mangga nyangakeun sadaya sok tiba-tiba eta teret besok sebesorangan asal eta teh pasrahna bebeneran ka Gusti Allah asal keur kos kitu besok pasrah aya pitulung Allah teh aya engke ge solodor we aya teh urang geus pasrah teh pan Allah mah uni nga urang ngeretek kitu teh di kursi babaturan urang mah tanu disisireun teu ngadenge Allah mah ngadengeun pan oh sia teh hayang dahar du ditukangeun aya kadinya teh mamang gadeuna ngalamun bae nanti aya roti segede kieu dae aduh ulah segede kitu dua kitu gedaeg pitulung Allah eta ngaliwatan kursi ka hiji kadua katilu kunaon merenyana naon eta kertegna kadenge Allah ieu ge nu mere di tukang ngeretegkeunana neuk hayang merena kadinya nang saha ieu lapar muntayang ka Allah nu ieu boga roti hayang merena kasih eta nang saha eta kitu menang Allah nerop enten ngaliwatan ieu hiji dua tilu kaliwatan gue teh dibere gue nama nu ieu bae diberena oreng rangdan diberena Masya Allah, itulah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita wa 'ala Allah falyatawakkalul
mukminun. Mukmin manggis tawakalna ka Gusti Allah bae ulah kasasa mudah-mudahan urang kabehan tidak pasrah ka Gusti Allah, tawakal ka Gusti Allah sehingga orang menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Walaqad akhadallahu wallahu